Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil arabiyil amin alladzi fatahallahu bihi ayunan umyan wa adhanan suman wa quluban gulpan wa akhraja bihin nasa minad dhulumati ila nur salatan wa salaman daimaini ila yaumil ba'si wan nusur wa ala alihi thayyibinal athhar wa ashabihil hadinal abror wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah, puji miwah syukur disangakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi Homis anu kadua di bulan Sa'ban 1440 Hijriah. Insyaallah aya kirang langkung 3 Homis deui urang ngalaksanakeun ieu pangaosan rutin dina malam Homisan. Margi tos biasa di bulan Ramadan sok ditunda heula minangka liburanana. Alhamdulillah dina ieu wengi urang ditepangkeun ku nu maha kawasa dina kaayaan sehat wal afiat. Mugia pertemuan ieu sing aya dina rahmat Allah, sing aya dina pitulung Allah, nu akhirna urang sami-sami ngengingkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kanggo ngahemat waktos mangga urang teraskeun bae kana hanca pangaosan nyaeta masih neraskeun surat Maryam, surat nomor 18 juz ka-16. Kanggo wengi ieu urang tamatkeun kisahna Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, nyaeta tiwit ayat 34 dugi ka ayat 40. Sakumaha biasa mangga dibuka mushaf Al-Qur'ana bil barkah urang sasarengan diaos sateu acan ku pribados didugikeun tarjamahna sinareng tafsirna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah.
Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Faqtalafal ahzabu min bainihim fawailul lillazina kafaru min mashhadi yaumin azim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amar. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ayat 1 acana tatkala Siti Maryam mulih kalemburna kalawan nyanak putrana anu jenengan Isa, maka anjeuna disampakeun kalawan pangjejeleh ti kaum Bani Israil. Nanging eta patarosan ti Bani Israil ku Siti Maryam teu aya nu diwaler, kecuali anjeuna nuduhkeun kanu janten putrana nyaeta Nabi Isa anu padahal masih kene dina kaayaan orok, masih dipangkon kene. Anjeunna cekap inni nadartu lirrohmani sauman palam ukalimal yauma insiya. Kuring nadar ka pangeran kalawan moal nyarita dina poe ieu. Maka akhirna si bayi nyaeta Nabi Isa ngawaler kalawan cukup jelas, sehingga ku jawaban Nabi Isa ieu maka otomatis terbela hartosna
naon ka anu tadina Siti Maryam dituding tukang zina, maka ku jawaban Nabi Isa kembali kasucian Nabi Siti Maryam terangkat deui di hadapan kaum Bani Israel. Salajengna dina ieu ayat ku Allah dijelaskeun penegasan tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Saur Allah, walihada ja'at ta'kibul mubasir. Salajengna Allah bakal ngajelaskeun tentang saha eta jalmi nu nyarios. Zalika ari eta anu nyarios, nyata anu nyarios ini Abdullahi atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya jeung satrasna. Kuring teh abdina Allah. Tos maparin Allah ka kuring hiji kitab kalawan kuring bakal diangkat jadi nabi. Isa bin Maryam eta teh nyaeta Isa bin Maryam. Nu nyarita kitu teh nya. Zalika Isa bin Maryam. Qaulal haqi kalawan cariosan anu bener. Alladzi fihi anu aya eta jalma-jalma dina eta soal Nabi Isa yam taruna eta marangmang. Ae zalika huwal qaulul haq. Maksudna ucapan nu dikedalkeun ku Nabi Isa teh eta teh qaulul haq. Cariosan anu bener. Pi Isa bin Maryam dina soal Isa bin Maryam. La ma yasipuhun nasoro min annahu ibnullah. Jadi Nabi Isa teh lain seperti anu disifatkeun ku orang-orang Nasrani anu majar Isa teh ibnullah, putrana Gusti Allah. Maka tertolak tah ku jawaban Nabi Isa, lain putra Allah, lain ibnullah, tapi Abdullah ya. Lain anak lalakina Allah, tapi Abdullah, hamba na Gusti Allah. Awal Yahudu min annahu ibnu zina, atawa sakumaha tuduhan orang Yahudi yen majar teh Nabi Isa teh anak zina. Jadi ucapan Nabi Isa ini Abdullahi atanial kitaba wa ja'alani nabiyya jeung satrasna memperjelas karena kebenaran Nabi Isa, yen Nabi Isa teh bener-bener hamba Allah, lain putra Allah, lain putra hasil zina. Wa yusakuna fi amrihi wa yamtaruna. Anu padahal waktu sarita eta orang Bani Israel khususna orang Nasrani jeung Yahudi dina kaayaan mangbang jeung ragu-ragu. Makana teu aya teu pantes lillahi kanggo Allah ayatahida kana ngajadikeun Allah min waladin putra. Ae mayam bagi lillahi wala yajujulahu teu layak pikeun Allah, teu mungkin pikeun Allah ayatahida waladan make ngagaduhan putra. Subhanahu estuning Allah eta maha suci. Tanazzahallahu anil waladi wasariki. Allah suci tina gaduh putra, Allah suci tina ngagaduhan rencang. Ida qadha upama geus mutuskeun Allah amron kana hiji perkara, upami ngersakeun Allah ya, kana hiji perkara, fa inna ma yaqulu pastina Allah ngadawuh lahu kana eta perkara kun kudu jadi anjeun, kudu aya anjeun, payakunu mangka aya eta perkara. Jadi lamun Allah menghendaki sesuatu kantun Allah nyarios kun, maka terjadi atas sesuatu. Kun payakun. Model ayeuna keur wabah corona melanda sealam dunia, ratusan negara
ratusan ribu jelema anu geus beunang ya, baik anu maot atau napi anu cager deui. Nah, berbagai usaha dilaksanakan ku jelema, tapi di mana Allah ngerasakeun, Allah kantun nyarios kun payakun, leungit anjeun maka bakal leungit. Nu wawi usahana teh kudu dua ya, kahiji usaha dohiriyah, kadua usaha batiniah. Usaha dohiriyah nyaeta urang ngalaksanakeun sakumaha anu disarankeun ku para ahli ka urang. Anu kadua usaha batiniah nyaeta ulah potot-potot urang berdoa ka Gusti Allah. Eta anu kedah dilaksanakeun ku urang. Anu kadua lamun urang ningali kana peristiwa-peristiwa masa lalu sabab teu saeutik kajadian sarupa kitu terjadi ka umat-umat baheula. Ngan dina Quran anu kakeunaan ku eta perkara teh man a'rado an dikri, jelema anu nyimpang ngabalieur tina peringatan Allah. Kadzabu bi ayatina, ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah nu dicana ku Rasul. Nah, urang oge berarti kudu muhasabah. Ya, kudu ngaji diri boa-boa naon nu terjadi ayeuna oge eueuh bedana jeung sakumaha nu terjadi ka jelema-jelema baheula ku sabab migawe dosa. Maka teu aya jalan anu kedah ku urang ditempuh kecuali patubu ilallahi taubatan nasuha, segera urang tobat. Kumaha carana? Allah memberikan kesempatan. Saur Allah dina Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai dua jelema. Hiji, Allah mencintai jalma anu tobat. Kadua, Allah mencintai jalma anu resep kana kebersihan. Maka bergabunglah urang jeung jalmi-jalmi anu dipicinta ku Gusti Allah. Nyata naon? Segera urang tobat. Sabab Allah ngan dua anu dipika cinta ku Allah, nu tobat jeung anu mencintai kebersihan. Buru-buru urang tobat tina rupa-rupa dosa urang, ulah bedegong, ulah sombong, ya, lawan corona bari jeung urang teu sadar boa-boa eta teh maksiat urang. Patubu buru-buru tobat. Sabab jalma anu tobat jalma nu dipicinta ku Gusti Allah. Anu kadua jalma nu dipinta ku Allah teh al mutatahhirin, anu mencintai kebersihan. Laksanakeun dah sagala rupi kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat ibadah. Eta anu aya konsep dina Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Insya Allah bakal leungit. Nah, di mana Allah menghendaki kantun Allah naon? Kun fayakun. Leungit anjeun maka bakal leungit. Ai idza arada sayan wa hakama bihi qala lahu kun fayakun. Lamun Allah menghendaki kana hiji perkara, Allah teu hese capek, tinggal nyarios we kun fayakun. Jadi anjeun maka bakal jadi. Walayah taju ila ma'anatin aw ta'abin, keur Allah mah teu kudu hese capek, teu kudu loba wangkong, teu kudu make ngesang heula. Jadi Allah ya, tinggal nyarios kun payakun. Sapertos Allah nyiptakeun anak anjeun Nabi Isa. Cekap ku kalimat naon? Kun payakun. Kun payakun. Wa innallaha jeung sanyana ari Gusti Allah Robbi eta pangeran kaula, wa rabbukum jeung pangeran marane kabeh. Pa'buduhu mangka kudu ibadah, kudu bertauhid marane kabeh ka Gusti Allah. Hartosna teu meunang musyrik. Hadza ari eta ibadah ka Allah kalawan tauhid siratum mustaqim. Eta jalan anu lempeng bener. Ae wa mimma amarobihi Isa qaumahu wa huwa bil mahdi an akhbarahum annallaha rabbahu wa rabbahum
fal yupridu bil ibadati hada huwa dinul qawim alladzi la iwaja fihi. Eta cariosan teh salah satu eusina dakwah Kangjeng Nabi Isa. Jadi Nabi Isa teh sami sareng nabi-nabi anu sanesna. Ya, naon taya sanes iwalti ngajak umatna pikeun bertauhid ka Gusti Allah. Ya, pikeun menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ajakan para nabi. Jadi Islam teh agamana para nabi. Numawi kacida lepatna lamun aya boga aya jalmi anu boga kapercayaan, ngabogaan keyakinan yen agamana Nabi Isa teh Nasrani. Yen agamana Nabi Isa teh Kristen. Sanes. Nabi Isa adalah nabiullah anu agamana sarua nyaeta naon? Pemegang sirotol mustaqim. Beranut karena agama anu lempeng bener nu dimaksud dinul Islam, agama Islam. Ya. Berlaku wa may yabtaghi ghairul islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelema anu neangan agama salianti agama Islam moal ditarima di akhirat kaasup jelema anu rugi. Ieu ayat lain bae keur urang geus berlaku ti zaman nabi-nabi anu kapungkur ti kiwit Nabi Adam dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Numawi mustahil lamun Nabi Isa beragama salianti beragama Islam. Contohna majar Nabi Isa Nasrani, majar Nabi Isa Kristen. Pahtalapa mangka parebutan, berbeda pendapat. Al-ahjabu pirang-pirang golongan mimbainihim ti antara eta sakabe jalma. Jadi soal Nabi Isa sorangan di kalangan Kristen Pak berbeda-beda pendapat. Ya. Ihtalafal fariqu min ahlil kitab pi amri Isa, terjadi berpirkoh-pirkoh, ya. Bersekte-sekte di kalangan umat Kristen tina soal teologi ketuhanan soal Nabi Isa. Aya anu nyebatkeun paminhum mayaj'amu annahu ibnullah. Aya golongan Kristen anu berkeyakinan yen Nabi Isa teh putra Gusti Allah. Paminhum aya di antara golongan Kristen anu nyebatkeun yen Nabi Isa teh ilahun, pangeran. Aya anu berkeyakinan deui salisus salasah, trinitas. Yen Nabi Isa teh bagian dari tiga yang tiga. Tuhan Allah sebagai Tuhan Bapa, Tuhan ibunya eta Maryam, Tuhan anaknya eta Nabi Isa. Tapi aya anu ngabogaan keyakinan wa yaj'amu annahu ibnu zina. Nabi Isa teh anak hasil perjinahan. Tah eta teh terjadi di kalangan orang-orang Kristen ya, numawi seueur pirkoh-pirkoh, seueur sekte-sekte. Malah Pak dina ibadahna ge beda. Ya, urang mah katingalina urang mah jiga berpirkoh-pirkoh, jiga bermadhab-madhab, tapi tatkala ibadah mah urang mah bersatu. Malah boro-boro dina ibadahna, dina maotna ge urang mah bersatu. Naon margina? Teu aya umat Islam anu kiblatna lain Ka'bah. Ya. Sadayana anu ngaku Islam berkiblat ka mana? Ka Ka'bah. Teu aya masjid anu teu mayun ka mana? Ka kiblat. Tapi tinggali gereja ka mana we ngarepna. Ya. Sok tinggali di kota-kota apa gereja ka mana we kana heunana tanah. Jadi dina yang hareup ge geus naon? Geus berbeda-beda. Lamun urang ngabogaan sekte Pantekosta, maka teu bisa urang ibadah di gereja Sidang Kristus. Jadi lamun di Sukabumi urang nyaba misalnya teh kabeneran urang teh sektena Pantekosta nyaba ka Bandung, di Bandung eueuh Pantekosta tara ibadah we da eueuh naonna gerejana anu merek Pantekosta. Da anu aya misalnya Sidang Kristus teu bisa asup ka gereja anu merekna beda kudu samerak. Ai urang kumaha? Urang mah boro-boro nya masjidna dina eueuh masjidna ge saur Allah
al arwa ja'alal ardu kulluha masjidun. Kami geus ngajadikeun ieu bumi sakabehna bisa dijieun naon? Masjid. Kecuali sababaraha tempat anu teu meunang ku urang dipake salat. Ya, mana di antawisna? Kahiji di kuburan, teu meunang urang salat di kuburan. Kadua di jarian, ya. Teu meunang urang salat di mana? Di jarian, ya. Anu katilu teu meunang urang salat di WC, ya, di kamar mandi, ya. Anu kaopat kamari hadis teh sabaraha dengan ayat 7 nya hadinya. Ayat 7 tempat anu teu meunang ku urang dipake salat. Salian teh eta mah mangga urang bade ngalakukeun salat, ya. Eta naon yusruna agama Islam, mudahna agama Islam. Batur mah berat, Pak. Nah, dina Al-Qur'an ge diuniakeun. Ya, di dia dina ayat anu ku urang di ayat di awas pahtalapal ahjabu mim bainihim. Ya, masing-masing golongan di antara eta Nasrani teh eta berbeda-beda pendapat. Pawailun mangka ari neraka wel lilladina kafaru pikeun jalma-jalma anu kufur. Min mashadi yaumin adim dina nalika nyaksian kana hiji poe anu kacida naonna pikanyerieunana. Maksudnya eta kiamat. Naon nu bakal disaksian ku jelema? Al hisab wal jaza. Sakabeh jelema bakal ngalaman perhitungan amal, sakabeh jelema bakal narima amalna masing-masing. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Maka bakal naon seukeut dedengean eta jelema, seukeut tetenyoan eta jelema dina poenan datangna ka kami. Padahal keur di dunia mah KBG tarorek lalolong, ya. Sumun bukmun umyun pahum la yarjiun, ya. Sumun pire kana hak sumun teh naon torek kana hak, bukmun pire kana hak, umyun lolong kana hak, pahum la yarjiun. Maranehna moal bisa baralik deui. Di akhirat nanti ngadenge rancingeus ceulina teh, ya. Malalotot naonna teh panonna teh sagala katingali. Naon margina? Margi ku Allah bakal ditinggalikeun. Naon kalakuanana eta sakabeh jalma. Lakinadz zalimuna. Tetapi ari jalma-jalma anu zalim, anu kufur, ya. Al yauma dina ieu poe maksudna di dunia fi dhalalim mubin eta aya dina kasasaran anu jelas. Wa andirhum. Pepelingan ku anjeun eta sakabeh jalma. Fi goplatin anu aya dina kapohoan. Wa andirhum yaumal hasaroti. Pepelingan ku anjeun Muhammad eta sakabeh jalma kalawan poenan anu bakal meunang kana langsaan. Id ku dia nyaeta sawaktu diputuskeun al amru sagala urusan. Ai ku dia tegasna bakal diputuskeun al amru sakabeh perkara. Ku Gusti Allah, ya. Parikun pil janati wa parikun pisair. Nah, keputusan Allah teh kitu. Sagolongan jelema teh bakal ahli jannah, ya, ahli surga. Sagolongan deui bakal jadi ahli sair, ahli neraka. Di awal surat Al-Baqarah ku Allah geus diklasifikasikeun jelema teh. Hiji golongan jalma mukmin, ya. Kadua golongan jalma kafir, katilu golongan jalma munafik. Ngan tilu ieu teh dibagi dua. Sagolongan ahlul jannah, nu dua golongan ahlun nar. Ya. Ngan beda rupana. Ari jalma kafir mah adzabun adim, ari jalma munafik mah adzabun alim. Ya. Kira-kira milih mana, Pak? Ya. Mending adzabun adim, mending adzabun alim. Ya. Ari adzabun adim mah siksa anu kacida nyerina, ari adzabun alimah, adzabun adim mah siksa anu kacida poharana. Dahsat ari alima nu kasida nyerina jigana teu aya naoneun teu aya pilihin model urang ayeuna di dunia cing kira-kirana daek dibubuy daek dipais milih mana tah ya atawa disangrai atawa digoreng abdi mah moal nu rada lalaunan we disepan sugan atawa dikulub eueuh pilihieun ya naha alimun naha adimun rupana tilu soteh mukmin, kafir, munafik. Tapi
jaga di akhirat mah dibagi dua, ahlul jannah, ahlun nar. Ya, ahli surga, ahli neraka. Anu bakal ka surga jalma mumin, anu bakal ka neraka jalma kafir jeung jalma munafik. Ya. Inna sanyanya nari kami, nahnu tegesna kami, narisu bakal ngawaris kami, al ardo kana ieu bumi, waman jeung kana sagala perkara alaiha nu aya di luhur eta bumi. Jadi sakumaha urang gaduhna di alam dunia ieu sadayana bakal dikantunkeun kembali ka Gusti Allah. Da memang asalna ge kagungan saha? Kagungan Allah. Wa ilaina jeung ka kami yurjauna bakal dibalikeunna eta sakabeh jalma. Kanggo naon? Lil hisabi wal jajai. Kanggo menerima perhitungan amal, kanggo menerima naon? Ganjaran atawa siksaan tina eta tina amal. Lamun taya urang gaduh amalna amal soleh pasti meureunan ganjaran, tapi tatkala nu dibawana ku urang amalna amal maksiat, amal doraka, pasti oge siksaan. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Mudah-mudahan urang sadayana dibubuh ku taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala tiasa mempertebal keimanan urang, tiasa istiqomah dina ngabuktikeun iman jeung amal soleh urang di alam dunia ayeuna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.